Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha rubba fi qulubil kafirin amin. Wa fi qulubil munafiqin amin. Wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil zalimin. Tuturkeun sadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'alna min hiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsurna godan fi zumrati. Allahumma ahyina mutamassikina bisunnatihi wa ta'atihi wa ammitna ala hubbihi wa jama'ati. Doa nu terakhir khusus kanggo panganten. Allahumma alif bainahuma Teh Nurul kali Agilang kama allafta baina Adam wa Siti Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin wa Khadijatal kubra. Muhammadin wa Khadijatal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
ni'mal maula sadayana hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula sing tarik nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula hasbunallah ni'mal wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil sing tariknya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kacaritakeun orang lembur mah sok berkakulon neangan jampe beunghan berkawetan neangan jampe payu boh payu dirina boh payu tanahna boh payu kebona berkakidul manehna hayang payu dagang teh neangan naon kira-kira neangan wirid ka ditu teh syukur-syukur diwiridkeun ku nu mere teu naon cenah rek diwiridkeun ku abdi ge abdi kudu ngamalkeun naon hayang beunghar cenah ari kalimah nu sakti nu sagigireun urang nu pageling gisik jeung diri urang kalimat hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man teu diamalkeun nah kunaon teh osok syukur sapoe aya 1000 kali 100 kali 10 kali hagening cenah osok rasa gede waduh manawi teh orang dia teh gede bujur geuning jeung gedewan anu tara matara nu osok ge tara sabab urang mudag-mudag kalimah pajarkeun sugan bae ti kulon mah aya kalimah nu sakti sugan bae ti wetan mah aya kalimah nu jago padahal ece teu aya kalimah nu sakti teu aya kalimah nu jago juku ece bisi teu percaya mah berkaci hamplas ece hayang beunghar hayang naon pasti ku Darul Falah mah dititahna teh puasa ece ka ditu ka Al-Bidayah ka Cangkorah bebejana teh sarua hayang beunghar hayang naon pasti diberena teh bismillah tadi Cangkorah mah hayang naon-naon bismillah we ka Cihamplas ka Darul Falah mun hayang naon-naon puasa we murid pangresah Darul Falah mah 40 dinten paling sakedik simkuring titah muasa mutih kinten-kinten mali aya kacaritakeun kamari mah pertemuan terakhir jang maneh lamun hayang beunghar mah puasana ge 3 tahun sia teh eueuh sia teh makanya baju geus meuli nu XL piraku ditukeurkeun kaditu ka dieu kalimah bakal beda-beda padahal nu dipentah sarupa naon hartosna ngandung pimaknaeun pikeun urang eueuh kalimah nu sakti ece eueuh kalimah nu jago lamun urangna dawang ngadawamkeun eta kalimah tong boro-boro lapat bismillah kira-kira
ya tong boro-boro kalimat ta'ud anu sakitu luar biasa tong boro-boro kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil kira-kira karek kalimat sakalimat Allah hungkul ge kira-kira tangkal kalapa ge digupayan angere cicing sia teh piraku nyampeurkeun kalapa boga ilmu naon kalimat Allah we ece didawamkeun da hayang naon ge hasil da Allah mah teu diatur ku kalimat ngan Allah marek ningali urang dawam teu kana eta kalimat nya dawamkeun tah kalimat nu bieu khusus kanggo panganten hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man cukup we Allah nu jadi wakil urang naon hartina tawakal disebutna nu tadi dibaca di awal hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sajal manu tawakal ka Allah ngandung pihartieun masrahkeun urusan ka Allah lamun urusan geus dipasrahkeun ka Allah ngandung harti lain urang nu bakal ngarengsekeun masalahna tapi Allah lamun Allah nu geus ngarengsekeunana turun ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Allah bakal ngalungsurkeun ka tiap-tiap malaikatna kanggo ngarengsekeun permasalahan urang sadayana insya bade didawamkeun moal insyaallah apa ya cobaan ke cicing di teras tuluy aya nu ngaliwat ece kamarana ka kulon sindang heula insyaallah cing pertanyaanana sindang moal eta geuning apa sia teh loba ngabohong ece amalkeun kos nu heueuh ngajawabna teh lain salah insyaallah na lain urang mah nu salah insyaallah Ustaz pasti mau diamalkeun bade gitu nah gitu nih hese nya teu bisa 10 kali ece 8 kali teu bisa 8 kali 8 kali gitu terus minimal sedinten sakali atuh samemeh kulem cek urang hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Gusti abdi bade kulem ninggalkeun alam dunia pamit lagi pan pamit maot rek sarek mah ece bismika Allahumma ahya wa bismika Gusti abdi hirup ku Gusti abdi maot ku Gusti pan pamit lagi pamit maot atuh ece teh kulem abdi rek ninggalkeun alam dunia rek angkat ya ka alam panineungan Gusti abdi ngawakilkeun sagala rupi urusan abdi mangga ka Gusti direngsekeun abdi gugah kulem teh rengsek masalah abdi kebon geus eueuh hamakna pare geus eueuh hamakna kitu dagang geus eueuh nu iri dengkina rumah tangga geus eueuh anu hasudna Gusti rengsekeun masalah abdi karena naon wa ni'man nasir pang sae-saena nu bisa mere pitulung teh iwalti Allah dawamkeun nya gitu gitu hirup kudu perbaikan lain ngewa Ustaz karena kalimat insyaallah ngan urang can bisa ngamaknaan kalimat insyaallah kan Gusti Rasul mah insyaallah teh bade da urang mah insyaallah teh si mang mah kerudung coklat teh nya teh gadis jeung sekolah kaula make kerudung coklat atuh namanya sok cute pisan kerudung hidung sekolah teu naon da mama jiga gadis tapi kan jiga mah jauh kanya berarti lain piraku gadis daya wawasan eta diomongkeun mah masih panjang umurnya sing tong maot mau alim sing maot atuh ye didoakeun sing tong maot ulah didoakeun sing maot kumaha we nya maot mah ira harek ayeuna pek rek isuk nu penting mah geus salse nya mah angke panen heula lebar darawamkeun eta kalimat hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man hadratil kiram wal muhtaram para alimil ulama para kiai para ajengan wabil khusus guru simkuring guru urang sadayana anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu parantos mingpin tawasul anu janten guru ngaos marurang kalih urang sadayana anu senantiasa ngawurukan dina setiap pangaosan rutinan anu senantiasa janten imam dina setiap sholat berjamaah mudah-mudahan para alimil ulama para kiai para ajengan muncul orang dia mah kira-kira ustad ku Allah mudah-mudahan dipanjang yuswa tur di sehat ke cing tarik rajin daek dipaksa
sing panjang umur tur disehatkeun. Amin. Ngajanteng amin sateu cek. Oh gitu juga nu jajan bakso. Sing diberkahkeun rezeki berkah ilmuna. Disoleh-solehakeun pala putrana. Sing tiasa janten generasi penerus anjeuna. Sing dicerdaskeun marurang kalih santrina. Amin ya Allah ya Rabbal. Butuh teu kaajengan ece. Matak amin teh kudu amin butuh. Mun poe ayeuna aya RT maot isukan aya moal ganti RT. Lamun ayeuna aya ajengan maot isukan na bakal aya ganti ajengan. Belum tentu kita nyebut moal atuh. Menyahoanan Gusti we. Moal juga pangeran belum tentu gitu. Larasnya. Poe ayeuna RT ngantunkeun yakin isuke jiga nama geus daek nyaralonkeun jadi RT. Tetangga urang ge Pak. Tapi lamun poe ayeuna ajengan ngantunkeun pan belum tentu isukan aya gantina hanas di daguan minggu hareup. Bulan anu bakal datang, tahun anu bakal kasorang, dipasantrenkeun budak 3 tahun, balik di pasantren 3 tahun masantren can lancar maca berjanji ge. Boro-boro jadi ustad terus gitu. Dipasantrenkeun 6 tahun, bari sakola SMA, balik di pasantren boro-boro katalar tawasul, titah mimpin imam salat berjamaah ge, kuliah we jeung kulhu bolak-balik. Astagfirullah. Hese yang ganti ajengan teh. Ari butuhna sakitu butuhna, ari hese sakitu hesena. Matak pantes atuh urang jamaahna doakeun ejek guru urang jamaah teh sing panjang umur tur disehatkeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok ku ejek tapakuran baheula nya. Baheula basa ejek keur hamil 4 bulan anu diteangan saha? Ustad atau babinsa? Urang ngaheureuyan babinsa heula sakedap da santri babinsa aja. Baheula tong ningali babinsa saya ka dieu ningali mana. Apa non teh sok ka mana karet. Ini jelalatan. Ka dieu we ninggal mah ka dieu. Lepar moal panggih deui sukan mah ceuk. Baheula basa keur eceureuneuh 4 bulan anu diteang ajengan atau babinsa? Pan diteang teh ajengan rek naon yang babinsa atuh keur 4 bulanan. Hayang dipencet meja. Apaan hayang dipimpin ku ajengan ke bada asar bada maghrib rek riungan bisi budak pi aweweun pangmacakeun surah Maryam bisi budak pi lalakieun pangmacakeun surah Yusuf kan kitu leres teu naik kandunganana jadi 7 bulan saha nu diteang anger we ajengan tapi kadang-kadang urang teh eceug geus rek lahiran pembukaan 5 teu kaluar wae orok nu diteang teh pan bidan sia teh atuh geus pembukaan 5 ya. Naon pembukaan di mana yang kene ajengan bidang. Eueuh arek di parajian ku ajengan. Udah urang ge embung atuh. Kudu aku kuda kodok mana geus kolot. Mun kitu ngora bae ngodok. Geus kolot ngodok. Di telepon teh ajengan di mana saya kedak marajian pula. Arieu. Geus pembukaan 5 mana yang na? Oh bidan setuju ka ajengan. Brosot lahir budak rek diakekahan domba dituntun hayang dipenjitna ku saha leres gitu nepi ka kadang-kadang hulu domba leungit nyalahkeun ka saha lurus tunjung siap hulu domba leungit ajengan eta orang dieu nya pantes atuh ngondang dakwah ge muruhkeun meureun ajengan di dieu mah nyeri hate ku ece dituduh mau hulu domba nah leres kitu ece ajengan nah kitu da masyarakat teh kitu kadang-kadang mencit ka ajengan tapi ka hulu domba leungit nyalakeun teh ka ajengan teh nyaho mah dikolong digiwing anjing bongan teu diampihan leres kitu subhanallah singkat cerita we ngeuceuk eta budak nu borosot lahir da akekahan teh der we ditikahkeun dina tanggal 1 November saha tadi nu nyerenkeun panganten apa sanes ku babinsa syukur saha ece nu narima panganten tadi ti dieu sanes ku babinsa syukur saha nu khutbah nikah jeung ngadoa nikah tadi eta kaajengan butuhna sabeakan ringkas we ringkas ieu mah ringkas ieu mah
Der we panganten teh singkat cerita teh umurna teh panjang maot we saha nu mula sara jenazah. Geningan. Timimiti ku ajengan teh diibakan ge ku ajengan. Tuluy dibungkus kain kapan aku ku ajengan nepi ka disolatan anu panghareupna ge mayit sia teh atuh ceuk salat mayit mah nu panghareupna mayit. Mah aja diajengan. Jangan dia nya ata nabi buat teuing kitu di dia mah salat mayit teh mayit digigir ditangtungkeun di juru ya teu sok salat mayit tah nah atuh panghareupna ajengan ieu salat mayit mah di Batu Jajar mah nu panghareupna teh mayit cenah aja di ajengan eta ajengan ka mayit punten sia teh tukang aing ajengan teh hareup mayit di tukang we digantung jeung kohkol direnengkeun. Saha nu panghareupna ceuk tah kitu ajengan nya ge mayit tara salat anger panghareupna mayitna sok nguseup keur hirup nanger dihareup teu dibalong keun bae sok nguseup pake ge digemrong lauk anu sok nguseup mah moal digegelan cacing sia moal mulai sujaul akropulau sapu we kadinya jeung gabus karunya nu sok nguseup aya di dieu kitu. Astagfirullahaladzim. Ti ayeuna keneh euceul bekelan pakan mun maot teh. Sugane nguseup di kuburan ge. Teraskeun. Kuat keneh seurina henteu. Utang waka ngaji atuh da kudu heureuy heula. Bisi tunuh ke lamun geus cenghar urang tuluykeun ngaji. Teu sawios kitu, teu sawios. Malah cuma pan hayang heureuy tuluy nepi ka akhir. Mumul cenah ngaji medang seminang rutinan. Teu kela selang-seling ceuk. Da teh Nurul ge harita dina telepon teh kitu cenah di dieu mah lamun teu make bodor sok tara dionang deui. Eta urang teh ngapakeun bodor we teh mimiti dionang. Eta lancar eta ngabodor teh. Meh dionang deui tapi nya soal dionang mah kumaha amplop ayeuna. Lamun teu pikapokeun beureun datang deui pikapokeun mah cukup sakali we menderita. Ojo 4 jam di Batu Jajar ka dieu teh sarua jeung ceramah ka Garut. Makanya ka Garut mah amplop na ge sok kandel. Teu sugan we kandel. Teraskeun. Ih, Masya Allah ce butuh keajengan sakitu hebat, sakitu luar biasana. Neangan ganti ajengan sakitu hesekna mata pantes urang jamaahna. Ya Allah doakeun guru urang nu geus mamatahan alif-alifan ka urang ka budak urang. Anu parantos mimpin dina setiap salat berjamaah tadi omat titip doakeun sing panjang umur tur disehatkeun berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal amin. Paratur pemerintahan militer atanapi sipil nya Pak Hansip kali babin sakna mudah-mudahan aranjeuna Pak RT kali Pak RW Pak Kadus kali Pak Kadesna ku Allah dipaparin kakiatan kanggo menteladani naon rupi nu geus dicontohkeun ku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab teu aya deui pamimpin anu hebat, teu aya deui pamimpin anu istimewa iwalti baginda Nabi. Kapungkur di Afrika aya pamimpin hebat namina Nelson Mandela. Mempersatukan bangsa Afrika ku Nelson Mandela. Tapi maaf kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, kelasnya masih jauh. Dulu di Prancis ada panglima perang hebat namanya Napoleon Bonaparte. Tapi maaf kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, kelasnya masih jauh. Kuba dengan Kadafinya, Libya dengan Fidel Castro-nya, Indonesia dengan Soekarno-nya. Kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, kelasnya masih jauh. Sejarah mencatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan di tahun 570 Masehi. Hari ini kita tahu bagaimana Rasulullah makan. Kapungkur Kangjeng Rasulullah tuang 570 Masehi, 15 abad yang lalu. Ayeuna di tahun 2002 hiji urang angger apal kumaha Kangjeng Rasul mun tuang. Sampeana dikumahakeun tuangna ngangge panangan anu mana ramokna sabari hiji naon samemeh tuangna nepi ka apal. Da dicatat ku sejarah aya henteu euceul baheura keur diajarna buku sejarah
kumaha Bung Karno lamun rek lebet ka WC sampean anu mana dilengkahkeun. Teu aya. Hebat memang Bung Karno, tapi maaf kalau harus disandingkan dengan baginda Rasul, kelasnya masih jauh. Urang terang teu ece orang dieu, lamun Kangjeng Rasul bade angkat ka jamban, ngalengkahkeun sampean anu mana lebet ka jamban. Hebat orang Gunung Halu, padahal jeung Arab teh pan jauh pisan. Tahun oge jarakna jauh pisan, tapi apal ece lamun Kangjeng Nabi ka jamban make sampean anu kenca, cing cirining Nabi urang, Rasul urang, pemimpin terbaik di seluruh dunia.